Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka laun yaitu duka tebih. Ting dukuh ting pare para bahayam na cecempe. Ting geus tarunuh ting geus hayang sarare. Ngawaler salam teu kompak kabeh. Siap ece nutos ngawaler salam ku abdi doakeun sing gede milik jeung awet ngora. Nucan ngajawab salam didoakeun salakina isukan boga nu ngora. Siap. Melakai sisi leuweung jadina di banjur cai bilih nembe keur malaweung cobian sakali deui. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ngamak tamaceuk ikhlas ridho sing janten amal anu soleh anu ditampi ku Gusti Allah. Ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'tsi wal qiyamah. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi imaminal karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, mandi leus. Itu nu dipongkor. Kakuping. Adieu. Ece ari ngaos Quran mah nu ngaosna diganyar, nu ngupingkeun diganyar. Lain amin dengekeun heula. Al-qari wal mustami sawiyani fil ajri. Anu ngaos sareng nu ngupingkeun teh duanana ku Allah dipaparinan pahala. Yakin teh diganyar nu ngupingkeun? Kumargi yakin maka zikirna kedah radah tarik ceuk, sing lami, sing panjang. Karena zikir semakin keras akan semakin bermakna. Dengan niat lillahi ta'ala. Siap? Ku abdi dites heula. Allah. Tah muntos ka dieu. Beres. Siap. 1 2 3. Sip. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Kencan. Licik aja mati lu kali ngamekan.
Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ankaha lillah wa nakaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haditsin ukhra an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kaluhuran kolbu kajembaran mana hormateun simkuring pangarsana sesepuh di ieu kampung jenengan teh Batu Lawang pangarsana kangajengan para guru diniyah, para ustad, para ustadzah hormateun simkuring urang doakeun ku urang sadayana guru-guru urang mudah-mudahan tambih panjang yuswana, tamih-tamih barokah ilmuna, ditamih-tamih regreg rumah tanggina, tamih-tamih soleh-solehah putra putrina, ditamih-tamih istiqomah istri. Da jangan nyandung baguyur maneh teh. Mudah-mudahan tamih istiqomah. Cek bedi atuh teu ka kuping. Ari ajengan mah kedah pangpayuna didoakeun cek. Ajengan mah kedah pangpayuna di osok ngadoakeun ajengan. Kumaha? Nah kitu ajengan kudu panggeulana didoakeun sabab kontribusina kana kahirupan urang sadi dinten teu bisa dianglos. Urang teu bisa jauh tinu boga ilmu, teu bisa anggang ti ulama, teu bisa tebih ti kiai, leres. Ayeuna Kang Dedi nikahkeun dagoan sakedeung deui. Jang Nugraha jeung Neng Rismawati kan sarena bareng. Ari bareng sare piraku teu coo. Biasana geus seubeul asup angin pelentung we. Budak teh bareuh beuteungna teh. Kunaon, Pak? Nincak 4 bulan nah osok aya di dieu Kang ajengan sok salametan sok ngariung 4 sasi. Tapi aya nama ulah ce kebeul-beul teuing ngariung mani 4 sasi. Sajam. Ngariung sajam dina salametan 4 sasi. Saha nu pangpayuna dipilari? Kang ajengan. Nah sok aya nu salametan 4 bulan yang Kapolsek. Kapolres. Eueuh kungu jalan, eueuh punuh lancar, eueuh RW jung weh gider RW matagihan PBB. Tapi eueuh ajengan kejo kalami cerek hasum can mimitian. Kunaon euy teh can mimitian wae Kang Ustadna cenah diserang. 7 sasi salametan deui neang saha deui. Kang ajengan nu ngadoa ajengan teras nu mingpin tahlil ajengan nu ngadoakeun indungna ngadoakeun bayina ngadoakeun lancar usaha bapana nu beda ududna nu gede berekatna nu sok dibahanan leuwih ti batur hidup ajengan. Pira aku atuh geus kojor jadi we ajengan. Tujuh bulan ari ger teh geus 8 bulan geus waktu 8 bulan ece anak ece teh kolot bibit atawa ngora bibit karek 15 tahun geus dikawinkeun sidang dispensasi atuh hese ngajuruna teh neang deui saha bidah
pira gue saya jurun yang urang yang ngajengan aing teu hararayang nama oro teu bararisa neang bidan nyuhunkeun doa ka Kang ajengan gobrol ngalahirkeun tuluy sok hajat pan urang mah bareng jeung hajat nangku salamatan nangku bapana ngaos marhaba nu maca berjanji nu pangheulana nyukuran rambut murang kali ajengan teu aya ajengan mah sarua teu jalan ngawinkeun nu nyerengkeun nu narima nu tawasul nu ceramah jegur teh anak euceut teh maot katabrak soang kapan soangna dina kolbak nu panggeulana di teh saha deui anu mungkusan teu nyolatah oh sok jadi doakeun Kang ajengan asa kabina-bina teu ngadoakeun teh urang doakeun ku urang sadayana we lah teu disebatan hiji-hiji guru-guru urang mugia aya dina panangtayungan sinareng ridona Allah Subhanahu wa taala. Al mukarramin hormateun simkuring aparatur pemerintah anu hadir sareng nu teu hadir pakuwu mungkin teu hadir aya pamengan Pak Punuh teu aya deh oh Ibu Punuh di dieu mah Ibu Punuh ari Ibu RW bulan Pak RW Ibu RW Pak RW tangan RW mah euceuh ulah nyieun RW nu cadel jadi fitnah heueuh abdi di lembur Kang angkat RW nu cadel pan geus heugel geus teuing geus sabaratus periode si eta we RW teh dawuh dinudaekeun ngeun ti bareto ge ti budak teu bisaeun nyebut samutan di hareupan pangaosan ibu-ibu kumaha cenah diewean ku abdi teh raos ceuk ibu-ibu teh raos teulaskeun cenah diewean ku abdi teulaskeun jadi fitnah aya Pak RW aya teu cadel lanjut ieu teu cadel mah Pak RT aya tahu tamina Pak RW sareng Pak RT nu paling caket ka urang anu gajihna teu pati gede gawe kawilang capek pica capekeun unggal usik uyuhan aya nu keneh dagang anu aya keneh daekeun jadi RT jeung RW Kang teu kabagian beas ngomong ka saha BLT nu 300 teu kabere nu disalahkeun jol nu 600 kaliwat deui nu dibaeudan pamajikan RT aya nu parebut piheueutan diuruskeun di imah RT aya nu salakina nyaba ngacrog tina jandela nu heula riweuh padahal RT teu milu luncak mudah-mudahan we tanagi pengorbanan Pak RW Pak RT keur ngabimbing urang janten amal anu soleh anu ditampi ku Gusti Allah nyaah euceuk ka RT nyaah ka RT nyaah ka RW Al mukarramin sahibul walimah sahibul bait pangaresana Bapak Dedi sareng Ibu Solihah sakulawargi anu kalaresan panginten dina wangki dieu mah sahibul bait Ibu Solihah nuju dipaparinan ujian panyawat ti Gusti Allah sakantenan aumpang doa ti sadayana mudah-mudahan anjeunna enggal dipaparinan kasehatan dohir sinareng batin dipanjangkeun yuswana ageng milikna mudah-mudahan jantan hamba Allah Subhanahu wa taala anu kenging kabagjaan dunya sinareng akhirat bi barokati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus dua insan anu nida dinten nembe mungkas mangsa lalagasan Cep Nugraha sareng Neng Rismawanti urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan ieu dua insan anu rek sejaniat tak ngalaksanakeun perintah Allah
beseja niat ngagayuh rumah tanggi, mudah-mudahan rumah tanggi janten rumah tanggi anu manfaat maslahat dunia sinareng akhirat. Mudah-mudahan niat rumah tanggi nepi kana basisir sakinah mawaddah warohmah, silih pikanya silih anter katineng, silih seblok ku kabogoh, silih cemplang ku kanya mugia parat dugi ka yaumul kiamah aya dina ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya robbal. Ibu bapak jamaah pangaosan rahimakumullah, di dieu abdi mau alami panginten ce mau alami abdi yakin ece ge geus tararunduh ieu teh komo nu hajat mah geus sababaraha wengi meureun teu kulem. Abdi moal patos lami di tempat tali jadwal masih seueur. Da kieu ce ari penceramah mah nasibna can peura mah can meunang duit. Model akang can ngesang badag gesang lembut mah can meunang duit. Tanu paling ketir mah tukang nungguan WC itu can aya nu modal mah can meunang duit. Alhamdulillah wa syukrulillah sim kuring tiasa nyubadanan kana kahoyong Sohibul Bait seja silaturahmi anu kasababaraha kalina terus teu kedah perkenalan insyaallah. Ibu bapak sadayana parantos uninga, alhamdulillah wa syukrulillah sanaos waktos nu sangat singkat ieu alhamdulillah urang diturunan hujan ayeuna tos raat. Utami napisan mah panginten bapak ibu urang teh tong patilila teuing di dieu teh sabab jang nugraha geus hayangeun sepi. Ece hayang sote rame jeung akang Kang Dedi hoyong sote rame keneh lila, jang nugraha jeung si Ai mah geus hayang gura-giru pararoek. Ditadi geus aya we ngotret nyieun sajak Kang. Ping-ping cak-cak ping-ping toke ka penghulu memotoran kabaca ku abdi bieu di juru. Urang pecak peuting engke bisi kaburu kotoran. Jang nugraha mah da loba pigaweun, ari urang mamuru molor, jang nugraha mah rek beuntas sapeuting. Tah urang teh tong lila teuing di dieu. Ibu bapak sadayana rahimakumullah ngeun ngahaja dikempelkeun ku Sohibul Bait dina wangkit ieu teu aya kajabi rek disuhunkeun doa ti sadayana. Mudah-mudahan harapan orang tuana, harapan kulawargina, rumah tanggi ieu murang kalih mudah-mudahan dugi kana tujuan urang sadayana hum wa azwajuhum fi zilalin alal aroiki. Sing tarik aja hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mudah-mudahan silitungtun nepi kana surga na Allah subhanahu wa ta'ala. Daya kata nu langkung layak saja bi urang sami negerakeun rasa syukur ka hadirat Allah. Urang calik dina ieu maqam Sohibul Bait ngayakeun walimahan sapertos kieu. Urang sadayana dikulem dina wengi ieu kanggo ngupingkeun pangaosan. Ieu samata-mata sadayana wa ma bikum min nikmatin faminallah, ngawungkul nikmat anu dipasihkeun ku Gusti Allah mangga urang sami syukuri ngalangkungan ungkapan kalimah alhamdulillahi rabbil terus ya nikmat Allah seueur mana nu geus dibikeun jeung nguncan. Seueur nu atos seueur nu acan di bejaan ku abdi ece ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah nyieun urang sebagai manusia anu paling sempurna, paling keren. Abdi kamari ti Jakarta ece tingali aya buktina dipoto di Ragunan. Nah, ucap saya di kantos Karagunan seueur balad abdi di ditu ce. Tah mimiti abdi dipoto jeung beruang alhamdulillah meunang Kang juara kahiji.
pindah deui jeung jerapah masih keneh kasep. Abdi ka petugas tolong cekeng cariin orang utan yang paling ganteng. Oke, kenapa buat apa rek selfie cekeng aing tinggali. Selfie jeung orang utan nupang gantengna masih keneh menang abdi nupang hideungna di Ciodeng. Alhamdulillah. Ieu sadayana ngawungkul nikmati Gusti. Mangka cara bersyukur urang dina ieu wengi calik dina pangaosan. Mudah-mudahan ieu nikmat anu begitu moal kabayar pokona mah kalkulator dunia moal sanggupeun. Ece gaduh soca sabariji rek diinjeum ku abdi hiji dicokel digentian ku kaleci eukeun bae dasar uang ece bulan giler dibayar 100 juta bade 200 eta panangan atuh sabeula abdi butuh keur kokoer dibayar 100 juta bade pokona mah kalkulator dunia geus moal sanggupeun ngajumlahkeun sabaraha ieu nilaina ti luhur sausap rambut nepi ka handap sausap dampal. Tapi sayang qalilam ma tashkurun, sangat sedikit orang yang pintar bersyukur. Halo halo ece aya buluan saha nu nyieun bulu ece bisa nyieun bulu ngadadak aya eta bulu panon diganti sok bu cok sabaraha gunu kata bulu bilang lain lamaranana gunu kanana makanin bulu jelema mah beda jeung bulu entok cok bulu entok mah cicing di mana-mana ngaranna bulu entok. Bulu entok cicing dina huluna disebut bulu. Pilah karena jangjang entok disebut bulu. Pindah deui karena bujur entok disebut bulu. Bulu jelema mah beda tempat ngaranna beda. Lamun bulu cicing dina sirah disebat naon? Rambut pinah karena luhureun soca disebat halis, pinah deui karena luhureun lamai. Kumis pindah deui kana angkeut jangot pinah kabeh luhur saeutik. Kang ieu bulu naon Kang? Apa na nu baru luar abdi mah di karaoke teh. Aduh di dieu teh tidak hanapeun lamai pisan geuning aya bulu nu mancrit. Bulu naon teh Kang? Man itu arapal eta bulu eta teh bulu dan. Bulu naon teh Cek? Eta teh bulu dan ngaranna teh sabab lamun dihijikeun kumis dan jenggot berarti bulu dan pindah deui kana kelek disebut bulu kelek pinah kana hanapeun bujal pinah hanapeun bujal disebut mending hararese eta si Ece nyebut baok eukeun wae tuh cenah ngaranna mah nya ningali baok abdi kudu nyebut bihun ieu sadayana ngawungkul nikmat pamaparin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kucalik dina ieu pangaosan urang sadayana mudah-mudahan dijantenkeun calik anu bentuk rasa syukur oge syukur urang sadayana dijantenkeun syukur anu ditampi ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sholawat mi wassalam mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana Habibi wa Habibana wa Habiballah Kangjeng Nabi Muhammad. Kulawargi para sahabat tabi'in kalih tabi'atna ageng harapan mugia urang dijantenkeun umat anjeunna min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Nuju bingung nuju bunga. Nuju bingung nuju binga. Nu bingung aya, nu keur bunga aya. Ngan abdi yakin nu keur bunga mah ngeun duaan. Jang Nugraha sareng Neng Rismawati
dina peuting ieu jang Nugraha jeung Neng Risma mah dunia ini seakan-akan milik urang mah dianggapna teh ngontrak ceuk. Aya nu keur bingung ceuk aya nu keur bungahkeun lolobana nu keur aya nu gaduh hutang. Halo, aya nu gaduh sametan. Mudah-mudahan tereh lunas mun dibayar. Alus teh jelema boga hutang teh. Yo ijem jelema nu teu boga hutang, jelema goreng ciri teu dipercaya ku batur. Hirup nu boga hutang. Gapleh teh deui ceuk lah kagok edan. Top apa? Top up. Mudah-mudahan Allah maparinan rizki anu berlimpah. Ameh tereh ka ngeun lamun geus boga teu dibayar wae sing leungit. Halo. Halo. Hayu urang sami sasarengan ngaos shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun kabingung urang, baik urusan dunia, ekonomi, rumah tangga, urusan ngabdi ka Allah, urusan akhirat, ku seueur ngaos shalawat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabingung urang nu dicanak ieu ngaos mulih ka bumi digentos ku kabingahan. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin. Kompak. Tawasalna wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil nu gede hutangna tarikan salatullah Rasulillah salatullah ala Yasin. Lah aya keneh we si manu di tukang hutangna gede tapi teu daek ngomong ungked duit jiga ceng-celengan teh yang lagu naon si ece eta cok aya lagu naon atuh di bawah sholawat embung duga hayang lagu dua lalaki meureun cincang keling etah cincang manuk cingkleng nucin cinoton geblos ka eta bapa satarnu turuk tuk 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 edan di bawah sholawat repe di bawah cincang keling ukur gedeg-gedegan teuing duka kumaha ece tunuh meureun tunuh deui eta tunuh tungkul deui tungkul ngeluk deui eta ngeluk molor deui turuk tuk 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 tuh katu ece urang sholawat sasarangan urang sareng kibor wios nah sok urang sareng kibor lagu nama gampil seueur ku ece ti baheula minang dikupingkeun ku si om minang dinyanyikeun ye mah mangga nu tiasa urang sasarangan wae anu teu tiasa ngajedog bari barang hakan dengekeun ya Rasulullah.
sallim wa barik ala Allah. Alhamdulillah cek Kang Dedi sareng Ibu Solihah dinten tadi teh tos nikah keun putrina Neng Rismawanti sareng Cep Nugraha. Abdi mah moal mapatahan panganten cek da ieu mah baru teu kudu dipapatahan baru ieu mah baru ngah nu kudu dipapatahan mah ieu panganten baringung sabab panganten baru mah moal aya jelema nu leuwih hideung tibatan panganten nu anyar nikah tuang tara sorangan nu anyar kawin mah kajaman paduduaan mun lempang sok silih naon silih tuyun nu anyar nikah mah ya akan jeung acan nu geus heubeul ya salakina nahar di mana pamajikan nahar di mana wallahu alam mun lempang tara ieu patuyun-tuyun sarege di mana dugna anu engal nikah mah insyaallah mah kudu dipapatahan ya ece jeung akang nu geus heubeul nu geus poho deui Allah ngahajak miwarang Cep Nugraha sareng Neng Rismawanti ngahiji ngalangkungan ikrar akad nikah ada tujuan. Naon tujuanana? Litas kunu ilaiha. Tujuanana teh supaya tenang, supaya terang. Tujuan rumah tangga teh supados mugia rumah tanggi jang Nugraha sareng Neng Rismawanti sakinah mawaddah warohmah ibu Rama termasuk kurang sadayana mudah-mudahan ditambih-tambih ku Gusti Allah magfirahna rahmatna inayahna bimbinganana sehingga rumah tangga urang termasuk kriteria rumah tangga anu sakinah. Ece uninga ari sakinah. Heuh naon sakinah teh? Sakinah teh rumah wadah. Cek naon sakinah teh? Man itu apa sakinah hari incung 11 ai sakinah teh singkatan ijem Cek Isa dengekeun Cek Ito Cek Eha Cek Mimin Aya Cek Nunung Cek Kokom syukur hari raya mah dengekeun sakinah teh singkatan naon atuh dengan sakinah sare jeung aki-aki ge ngeunah geuleuh teu da ditambal sakinah ari incung geus genep ai sakinah teh tenang cok sakinah teh tentrem ayem eta sakinah tak tujuan Allah ngahijikeun jang Nugraha jeung Neng Rismawanti teh ngarah tenang ti kamari lamun sakalieun ungah tengah peuting sok aya rona nu ningalikeun barudak pamuda milu ngintip teu tenang ta melalui akad nikah maka Cep Nugraha geus eueuh deui hahalang rek beurang rek peuting rek silih tuyun rek silih lahun rek silih nyegel rek silih lag-lag sugan malah mangka hiji celetrok ramona hiji teleg malaman kadua ilung leungeuna celetrok teleg saminggu teh beak kepengen awewe teh tak ayeuna mah jadi tenang jadi tentrem kulem teu aya nu ngaganggu ngobrol teu aya nu ngaganggu silih cepeng eueuh nu ngaganggu itulah tujuan nikah. Abdi bade naros ka akang jeung ece nu geus heubeul. Hei.
aikanya akang kabojo beuki lila anger namahan ngurangan kang daraoskeun kang kanya kabojo tiba heula inget-inget teh baheula kawin tiba heula anyaran nikah nepi ka ayeuna anger kanya teh atawa beuki kolot teh beuki namahan beuki ngurangan cing ayeuna ece kanya kacaroge anger namahan ngurangan alhamdulillah lamun ece sakalieun ka Singaparna papanggih jeung lalaki nu kasep leuwih ti salaki sok aya kabita lain seuri ece nemalan hei lamun sakalieun kaluar imah sok ningali papanggih jeung lalaki nu leuwih kasep ti salaki urang sok aya ece kabita ai akang menturun ka pipir ningali pamajikan nu leuwih bohay ti pamajikan ningali awewe nu leuwih bohay ti pamajikan sok aya kang kabita alhamdulillah ngeun lamun aya nu teu kabita gancang impus eta teh geuring dan nu dicarek ku Allah mah lain kabitana nya ceu geus kabita tuluy di mimitina minta nomor nah eta nu dilarang nama mimitina inboxan WA-an TikTok titing lah dan dulu tong lucu ngomen ijem Jang Nugraha Neng Rismawanti apa yang kita dengar bukan kebenaran tapi baru asumsi apa yang kita lihat bukan berarti kebenaran itu hanya persepsi yang kebenaran sebenar-benarnya adalah hari yang telah kita lalui itulah kebenaran maka mereka bagikan pengalaman kan enggak pengalaman memal bohong leres ece nguping cakup bener cek babaturan ece teh ulah dahar di warung nasi eta teu ngeunah bener teu ngeunah atawa kakarajangka can pugu ajaran heula dahar bener teu ngeunah poa batur maletahna keur geuring naon nu kurang katingali bukan kebenaran itu hanya sebatas persepsi can pugu bener si eta euy unggah karana sia salingkuh can pugu bener boa nagih boa nyokot duit boa nganterkeun parang tapi kebenaran yang sesungguhnya adalah yang telah kita lalui kamari mangkukna itulah kebenaran abdi reka bagikeun pangalaman ka Jang Nugraha ieu mamal bohong Jang Nugraha Neng Rismawanti nu anyar kawin komo artis masuk digugubug keluar aya nu ka Bali aya nu ka NTT aya nu ka Singapura aya nu ka Talang aya nu ka Batu Karut disebut nate bulan ngabejaan Kajang Nugraha Neng Rismawanti pek ayeuna senang-senangeun malila dangarana ge bulan terasa madunya hanya beberapa bulan di ditu nage tahun madu karasa ngeunahna panganten sababaraha bulan ayeuna Jang Nugraha ayeuna mah pamajikan Neng Rismawanti keur nyaaheun dahar ge dianterkeun ka kamar guda tuang kokocokna dibawa lap dibawa dihuapan malah sabulan mimiti teh kokocok do buat teh cok mana cenah nyi kokocokna ku awe ka dapur sabulan setengah
mimiti dahar teh pindah geus di kamar ka tengah imah ayeuna mah. Ulah di kamar cenah lah hese beres. Nah, di tengah imah ayeuna mah. Tangke mah jam nugraha geus di tengah imah, menta dahar teh ngokot ku sorangan. Nyi lapar harari wo can nyokot teh sorangan. Matak bubulanan ayeuna. Kang Dedi sareng teh Solihah ayeuna mah keur nyahoan. Engke mah dagoan teu usaha we ayeuna 5 bulan ti ayeuna. Heeh, jaga hirakeun ucing teh jadi tarik mah. Terus tingkah ari tu ucing teh di imah. Halo? Cek. Beuki heubeul ieu urang rumah tangga jeung salaki urang rarasakeun ku ceu beuki tentrem, beuki ayem, beuki regreg atawa beuki lieur. Jawab ceu meh ayak-ayak keneh caroge ceu ieu tersangka ieu. Sing jujur. Meh teu lila. Beuki regreg, beuki tenang, beuki tentrem atawa beuki puyeng. Alhamdulillah dijalani we nya ceu tak usah neko-neko hirup mah. Ayeuna teh aya virus nu enggal ceu namina teh Omikron. Virus itu tidak membunuh tapi penularanana 10 kali lipat daripada virus COVID-19. Karena Omikron itu cicingna dina otak mikro, sangat lembut, sangat kecil. Jadi tergantung karena pikiran orang. Mun pikiran orang tenang maka virus akan tenang. Tapi lamun pikiran orang gundah gulana maka virus gundah. Eta virus nu ayeuna teh canakan beuki ganas daripada nu atos teh ayeuna teh beuki ganas teh Omikron teh. Tapi cek abdi mah keun wae virus beuki ganas asal ulah beuki sebelah. Mun beuki sebelah, beuki baso taradari we. Ai beuki ganas paduli ting da teu boga tangkal ganasna ge. Jadi kumaha emutan? Lamun emutan tenang maka virus akan tenang. Ngeun lamun emutan bebebebebeb. Encan kena naon geus riweuh. Ece mah puasana encan lebaran geus dipikirkeun. Bapak bulan puasa teh pangheulana nu diomongkeun teh lain naon bapana geureuyeus cenah meuli baju teh hiji-hiji ti ayeuna. Sok rariweuh ke. Padahal puasana ge encan. Tenang teh tenang, hei, rileks. Teu kabagian beas ngajedog encan. Ieu mah domeh teu kabagian diajak ka jalan teh jig we ka ditu nu kabagian beas ka jaralan. Aing mek molor we di dieu nepi ka kojor. Halo kabagian beas sadayana ari tuang tina naraon atuh. Kapan beas teh aya nu ti pamarentah, aya nu meunang salaki ece usaha sarua kabagian. Mun ece teh kabagian beas mah dahar huut kabagian beas. Direpe ayeuna kabagian. Encan ceu urang mau bawa moal beas meureun diberena motor meureun ngadaguan we. Sing sabar. Hei, nu can kabagian sarua jeung abdi sing sabar. Engke urang mah batur mah ayeuna kan 4 karung, engke urang mah diganakeun 15 karungan. Tinggal sabar ngadaguan tong stres. Da geus jadi milik urang mah moal milik urang keur. Urang milik batur keur. Yeuh ece. Dina surah Yasin pan sok diaos ku ece. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Terus mimma tumbitul anfusihim. Oh sok baca Yasinan. Tadi kan udah kata Uyandi Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha wa mimma la
surah Yasin ayat sabaraha? Allah mah tafsir lempengna kieu atuh Kang. Subhanallazi maha suci zat Allah. Khalaqal azwaja anu tos ngadamel di dunia ieu teh tara sabelah Allah majuan jeunna teh. Ceu. Ceu. Allah mah tara nyieun sabelah. Nanaon oge kullaha sakabehna ge Allah mah mun barang nyieun teh sok aya pasanganana. Sajodoh jodoh sapasang aya luhur aya anak aya untung aya rugi aya berang aya caang aya bodas aya hidung tuluy aya pinter aya bodoh aya nu gede milik aya nu beunghar aya nu hirup Allah mah tara sabelah dijieunana beunghar aya miskin beunghar jeung miskin ku Allah geus dijieun piraku geus dijieun teu diterapkeun Kang Haji kabagian nu diterapkeun beungharna ece kabagian nu diterapkeun pakirna aja dogrek protes ka saha da salaki ece ge hayangeun beunghar mah geuning teu beunghar wae apan Allah nyieunna sajodoh mun bulan ayeuna untung bulan engke tong hayang untung wae da nu dijieun ku Allah teh lain untung wungkul rugi ge dijieun piraku geus dijieun teu diterapkeun. Halo nyaah ece ka caroge sok diajak seuri tara sok diajak seuri ece caroge osok lamun keur boga teu boga duit mah manyun ece boro-boro pamajikan RW pamajikan ajengan ge ngacacang teu boga duit sok atuh ngalaleueut heula udah era abi rek nginum di pelong sok ngajaran akang di dieu nginum abi rek melong di dinya tapi alo era Kang tiba heula abdi nginum kieu we cai herang ciri ieu cai herang teh cai murah jeung arti di nu boga hajat teh beres sedotan ece ningali bibir abdi jebrag beureun kuduna teh ti orok ket make nu kieu mah teh jadi alus lancip teh jadi jiga kieu mun ti bubudak mah ti orok teh terus we nginum teh make sedotan lalancip yeuna teh tah mararonyong jadi lamun aya awewe nu monyong wae ka salakina teh teh meureus sedotan teh alhamdulillah jadi ece teh beki tenang beki riweuh ieu teh riweuh ku anak leutik keneh riweuh ku leutik keneh geus gede sakola riweuh ku biaya sakola asupkeun ka pondok riweuh ku biaya pondok geus pamuda hayang kawin riweuh ngawinkeun geus kawin teh borojol incuan riweuh deui kunaon nu peryogi mah ece mugia sariweuh kumaha sariut kumaha salieur kumaha mudah-mudahan urang dipaparin hidayah Allah rumah tanggi urang bertahan mudah-mudahan rumah tanggi urang sakinah mawaddah warohmah utamina dua panganten cek hayang ka surga terang jalannya kumaha tuh kemana mah Pak RW jalan ka Jogja kaditu mah yeung
paling wetan kamana mah jalan ka surga kaditu mah yeung kapanga sing tarik kapanga man kharaja ila talabil ilmi sahajalma nu kaluar ti imah kana pangaosan rek nyuplih ilmu semangka kaya-kaya jihadun fi sabilillah hatta yarji'a keur jihad dina jalan Allah nepi ka balik deui. Jihad nu paling murah anu gratis adalah ngaos sayang ngaji mah gratis ge loba nu embung leres teu kabayang mun mingguan kudu mayar jika nama aya hiji-hiji acan. Alhamdulillah ku motivasi iman akang sareng ece sanaos nu hajatna di dekang di sareng Ceu Solihah tapi motivasi iman akang sareng ece ngiring rawuh ngiring hadir dina ieu pangaosan mudah-mudahan urang dihijikeun dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Teu kapaksa aja ka dieu teh. Ari eta si Andin kumaha dugi kana naon teh? Alhamdulillah sanes teu aya lalajoaneun lain teu ripuh lain teu hoyong istirahat tapi dengan dasar kewajiban dengan dasar keimanan urang angkat kana ieu pangaosan. Alhamdulillah mudah-mudahan ieu pangaosan tasakur Kang Dedi sareng Ceu Solihah didamel tasakur anu ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kapaksa.
rek ngaji sing ikhlas nadaga yakin hati coba kitenan masih ngakaliti karena keayaan corona ini. Halo teka paksaan te urang teh maos di piwarang ku Gusti ngaji sareng salat mah ulah rek coba-coba diliu sabab eta kawajiban termasuk dakwah teu sanes kiai hungkul wajib dakwah teh si om wajib kang ajengan kang tenan ece oge wajib ngadugikeun mah wajib dakwah mah osok aja dakwah hei osok dakwah budak ucik esok dakwah ku abdi sok kadenge ari ngaliwat eling eling umat tanya ke dakwah nganu di elingan teh eling wae ayeuna mah jang urang genti pupujian teh tong eling-eling edan edan umat. Halo halo aya di dieu nu pupujian eta aya itu dakwah katalan sadayana sok urang amalkeun heula cek urang sasarangan heula eling-eling umat sawihan nu jarang teh salat subuh nu jarang mah salat lohor kita jarang sok urang sami sasarangan eling eling muslimin hayu ari ece teh eling teh wayah kieu ngajakan salat lo aya ece jeung acang teh eling teh menya wayah kieu ngajakan salat lohor akan cek ajengan tadi nu jarang teh lohor heuh anu cek mamal beudang dititah kitu mung itu lain waktuna eling eling hayu orang berja isama tadi ayeuna mah geus peuting hayu orang berja tah eta nu alus mah mun kana dahar tah alus tah parasmanan tos siap emaknya oh ya kieu ngajak salat lohor sadaya lagi sami ece intina mah dakwah intina mah ngajak kana jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala cek kunaon atuh urang teu tenang wae rumah tangga teh padahal saur Allah malitas kunaon atuh urang teu tentrem wae padahal Allah mah miwarang teh supaya tentrem cing kira-kira nu salah ayatna nu kudu diomean ayatna atawa rumah tangga urangna sugan nek diginti ku akang ayatna lilieur aleh ulah dicas kuno da memang teu tenang anu kedah dirobi teh sanes ayat Allahna nu salah lain dalilna nu salah sanes Al-Qur'an tapi nu salah urang nu rumah tanggana leres babarinya babarilah askanya babari leuleus ka deudeuh babari poho ka bogoh anyar kawin mah jiga nu nya nyebat beb aai teh rumah tangga sasatoan teh oh pan beb de bebek ai ayam beb iya ai geus boga anak bapak sia
sok ece anyaran kawin mah ngabonceng pamajikan kasodong ayah eta bawa motor mah diatur di Cikalong geuning aya nu ngagejrig kuat direm dirarasakeun pamajikan bisi labuh rem heula geus ngaliwat nu ngagejrig kakara digas deui pamajikanana kakareket muntang asik coba akang geus heubeul ngabonceng pamajikan kasodong dasar masalah muntang kena cangkeng getek siapa tong kadinya atuh pina pamajikan muntang teh kana ping-ping kagokan ngerem bayangkeun ku akang pamajikan akang ti dieu kasodong sabelah kana tak-tak sabelah kana behel kieu tah bolak-balik di sodong ka Cikalong manggih logak lain direm digas ditincakeun kanu logakna kudu brag-rag pamajikanana kang rag-rag tulungan kumaha ngomongna ceuk aing ge montong milu sia mah cing eta kanyaah teh namahan teh ngurangan matak wilujeng kang da lagu dage urang Sunda mah lagu awet rumah tangga jeung manehna wer teh lamun kasinen mah disawer teh kang aing hayoh gogorowokan unggal panggung eueuh nu nyawer itu kayak beren ku Kang Dedi disakalikeun nyawerna bohat segini nyawanan yang di amplopan non teh buat digolerkeun anu geut kumaha rumah tangga nu ngeusaki lilana ti bujangan nepi ka loba singkayo katenangan anak teh peuting berang riweuh ku gawe aya we nu salakina teh ngeun nguseup we aya teh aya di dieu sok nguseup wae kudu aya da kudu komplit jeung ngabejaan nu nguseup mah maju-maju nepi ka paeh ge degekeun can ku salakina tukang nguseup nu nguseup nepi ka kojor ge mal maju-maju sabab lamun maju ti jebur patang aja dong nu nguseup dina gawir hayang maju sungkrukan ku ece sawe pamajikanana halo sehat nu kana dirobi teh tah eta urang saged bebari laaskannya padahal pamajikan ruksak usaha Kang cek sok mang masakeun ka caroge sok mang nyucikeun sok mang ngumbah wadahkeun cing lamun geus tuang caroge ece geus dahar bareng sok kadenge ku ece nganuhunkeun eta daek dikawin kudu kitu ece mah cek ieu mah ngobrol urang mumpung si eta mah laweng kawajiban yeuseuh teh lain ece tingali ku ece dina uku dulu jen kawajiban ngala duit salaki nyeusehan kawajibanana teh salaki ngumah wadah salaki ngakeup budak ieu mah awewe nya ngumah wadah nya ngakeup coba mawa seusehan dina wadah teh matak paranok kuduna teh saha salaki urang da memang sok tingali Kang dina hadisna da memang kawajibanana tong diogok teuing ece mah menikot sieun teu payu teh da loba ge
bade meureun hai sakit lagi aya aki-aki sasab ge tala duit kewajiban nyeusehan ngumbah wadah masak naheur cai ngasuh budak kewajiban aja masa etik fasolihatu qonitat halo kewajiban aja masa etik fasolihatu qonitatu awewe nu soleh mah nu taat ka salakina teu kudu ngumah wadah teu kudu nyeusehan kudu taat tungkul ka salaki cek salaki teh mah baju kotor mah piring ledok mah budak ceurik hayang nyusu sok aja nyusuan budak nyusuan kolot dari susu makang multi kakolot nyot kabudakan dan cek aku saya tadi dia dah cek osok saya nyusuan kolot awing ge domba cak lepat jajang Yudi beres susu salah rek kolot rek budak di beres susu marepeh mal bisa ngomong cowok ngajaran aja dina pangawasan budak ceurik walau we susu repeh bapak nak mencengah beuting mah walau we ku akang teh beujeu teh rehe obat mah nu paling mujarab susu mah wal repeh saya satu abdi bade nenek lah kan susu teh nenek atuh teh lembas lagi mun ceurik budak ini ya kana ujang nenen heula ka abdi gaena bade nenen dugi kana naon we teh hah lain jadi kabawana teh nenen ieu teh ngaji teh dugi kana naon teh cek kewajiban saha teh istri mah kewajibanana teu seueur fasolihatu qonitatu wajibna teh naon taat ka salaki dititah nyeusehan titah ngumbah wadah titah masak ngan alangkah indahna lamun bapak beres barang tuang cek bapak teh mah nuhun tadi mah beas ayeuna mah nu didaharku apa jadi kejo tadi mah bihun teh atah ayeuna mah geus jadi urab ai tadi mah hayam teh getihan ayeuna mah geus bersih geus ngeunah nuhun mah masak mamah sing digentian ku surga Allah sok itu teh saroge paingan salaki eueuh teh aredan Kang sok ngasihan artos ka bojo sok nganuhunkeun sarua atuh edana paingan ieu balalieur rumah tangga teh edan hungkul la sakartum hai teraskeun la sakartum tuh hari kana dalil maneh mah nyararahong lamun maneh syukuran karena nikmat nu geus tong nikmat atuh bisi kieu ya atana mun maneh nyukuran karena pamere salaki nu geus dibikeun wa azidannakum isuk pageto ku Allah rek ditanahan leuwih gede da eueuh mah hese dipangusahakeun salaki teh dan geus dibikeun ge eueuh kacarimana ngokon sok ngajewang maneh mah bere duit 50 deukeun sia teh main kana naon ieu teh setor 20.000 budak ka diniah 20 halo kadana kumaha tuh bapana nuhun tanaga bapak ripuh bapak gesang bapak sing janten ibadah janten amal soleh dituang ku abdi jeung kun anak urang gunakeun kana kaprayogian rumah tangga urang
sing manfaat dunia akhirat. Nuhun Pak ditampi paut ka dieu pananganana. Gegel sugan. Isukna teh init salaki teh babari, usahana teh disyukuri nu geus. Salaki euceun nyaba dagang mangu ka ditu narik mangu ke Jakarta saminggu tipus pahiang teu balik-balik. Da boga ka Bogor di jalan. Balik saminggu teh bawa 8 juta euceun cek salaki euceun teh mah. Alhamdulillah. Hareup rezeki teh bapak menang 8 juta. Cing mahi nya bageur saminggueun bade nganuhunkeun. Bade nganuhunkeun 8 juta saminggu. Cekap. Moal diomongkeun di warung, moal digogoreng. Anu kitu ahli surga teh. Bisi bisi akang teh apa tanu nganuhunkeun sanajan diberengeun 8 juta nuhun. Komo mun jiga Rapi Ahmad. Ngencek abdi mah euceuk sangsara salah pangkawinan. Balikan deui. Tukang manggul atuh maneh mah dikawin ya sangsara. Coba lamun ka sultan. Tadi geus dijieun nya ceuk. Beunghar didamel ku Gusti Allah, pakir didamel ku Gusti. Ari geus dijieun piraku teh diterapkeun. Kita mah hanya pemeran saja. Abdi pemeran jadi tukang ceramah. Can puguh ka surga mah ya. Masing kopea haji kungsi ka Mekah oge. Can puguh. Allah nu ngajamin. Di mana hadisna nu ngajamin abdi asup ka surga? Leres. Euceuk ge ditiung. Mani malalekoh kitu. Digamis tapi kanyapuan jalan. Can puguh asup ka surga mah geus meunang jaminan mah Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Sophia, Siti Maryam ada jaminan hadisna. Oh, aja masukan itu bakal ka surga Allah. Ruk Allah. Si Depa Allah. Si Epi Allah dina hadis panasok teh. Termasuk abdi ceramah ke mana-mana ku batur disebut kiai ajengan can puguh disorban kiai asup ka surga. Nu kieu wae can puguh komo nu kararitu. Nu kieu wae can puguh kok masih om. Nu nyoan bojur artis. Jadi nu lepat teh sanes ayatna. Kenapa rumah tangga kita tidak kunjung sakinah, teu kunjung tenang, teu kunjung tentrem? Lain ayat nu salah, lain Al-Qur'an nu kudu dirobah, tapi cara urang rumah tangga mungkin tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu. Siap sholawatan siap? Sareng musik tapi urang sareng. Hayu. Siap Kang Kel. Euceuk mungkin terang kuninga sadayana ge lagu Sunda Es Lilin.
da lain salawat sama lagu cuma geuning Allahumma sholli sabariji kewajiban salaki teh tas singkatan larakang hiji kewajiban yang nugrah teh hiji maraban kunaon marabanana kumaha pamajikanana mun pamajikanana doma kunaon mun pamajikanana masih hantuan kumaha kamampuhaneun saminggu sakali mah bere vitamin ulah ngenjeng pada muriding we nya tuh teh geus 3 bulan hayu we pada muriding matak maruring matak gede gue ka pamajikan ge titah mingguan kikieuan titah bulanan ngagibeg deui tawa samingguan sakali mah atuh teh mampu 2 minggu sakali bere vitamin teu boga-boga teuing loba nog orai di leuweung keun biasa anjir tapi maraban masih hantuang kabojo sesuai dengan kemampuan urang sareng kemampuan kebutuhan sehari-hari tuang bojo mun 3 kali sadinten biasa tuang sabaraha kali bulan biasa sabaraha kali 3 kali nusok 3 anu sok 2 cemalah kumaha beda daerah mungkin beda lagi urang mapan sangu ai di Madura manaon jagong di Sulawesi mah di Bugis mah sagu pan benten-benten eta mah tergantung kondisional tergantung makanan pokok sareng jalmina upami ece biasa teh mun cejeung daging mah jelema eta mah teu daek dahar we kudu we salakina wayahna kaduana nu paling peryogi Kang salaki barang narima timitohana qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahril mazkur halan muncul bahasa Sunda mah tuh tarima abdi nikah Kanyi Rismawanti putri Bapak Dedi kalayan ngawa mas kawin ku seperangkat alat musab dibayar ontan jang nugraha narima eta lain narima sare wungkul awas yo lain narima numpak wungkul kelemahanana kelebihanana adatna tuluy pendidikanana sholatna wuduna adusna hedna nipasna kabeh geus mutlak jadi tanggung jawab jang nugraha ti barang tarima abdi nikah teu sah Nyi Rismawanti salatna jadi dosa kajang nugraha teu sah Nyi Rismawanti adusna jadi dosa kajang nugraha termasuk goreng Nyi Rismawanti sungutna dosana milu ka salakina sabagus ditarima da lain narima sareung maka kewajiban salaki kanu jadi pamajikan nu utama mah ngadidik cek osok di papatahan ku caroge osok papatahan naon rek daekeun kumaha cuman adi papatahan ku salaki lain cicing cing baca Siti Khadijah mau upami Rasul nuju sasauran Siti Aisyah upami Rasul nuju sasauran tungkul we kieu cenah angkeutna teh tara cengkat dina dada labbaika ya Rasulullah sumohon ya Rasul ari ece mun keur dibapatan ku salaki sok kitu kumaha tuh nyebrot mane-mane malan bah sia ngomong we duit ka dieukeun ece mah bakal ngamang
di wahangan. Tak eta jangan nugraha anu berat pangadidikna. Lamun teu bisa ngadidik ku sorangan, wiyakeun ka Kang Ajengan. Kang Ajengan abdi teh gaduh bojo ya hiji, kakara hiji. Saha teuing buat teuing abdi rek namahan 3 deui. Keun abdi teh rumasa teu bisa bab head, teu bisa bab nipas, teu bisa rarakan salat nu bener, teu bisa Fatihah nu pasehat. Mangga Kang Ajengan da dipercanten ku Allah gaduh ilmu, nyangakeun ieu pun bojo pangdedetankeun huluna ku ilmu, sing sah salat adusna. Abdi rek ngalah rizkina, doakeun Kang Ajengan, kirim Ajengan teh gudang garam beureum sapslo. Oh sok Kang gitu. Oh. Dipapatahan ku maneh henteu. Ajengan hayo ngabam-bam dawuh nu mere udud. Ih salakina kalah munar mandir we. Waktu batur salat tibah ngelola ka masjid. Loba cenah euy nu berjamaah na tuluy aja eta mah. Tapi aya keneh ya Kang. Halo? Halo? Osok babatahan ka bojo osok? Ngawiat Kang. Wasiatkeun Kang. Wasiatkeun salat. Kade nyai akal mah salat urang teh mung di dunia wungkul teh hirup teh bakal jeung di akhirat bisi pasti akan menjadi dosana akan memoal beson-beson kade ngelingan nyai salat osok tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salaki teh mah tugasna begitu banyak. Munti berang kudu usaha kudu nate akang ece teh akang ini usaha ece usoli jam 7 teh akang angkat ece karena sejadah sholat duha osokna tepan duha. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anjilu Gusti upami rezeki abdi teh di langit keneh pun lanceuk Gusti nabi teh bade ngarah mugi enggal lungsurkeun wa in kana fil ardi fa akhrijhu upami rezeki abdi teh di jero bumi keneh enggal Gusti kaluarkeun wa in kana baidan muntabih keneh fa qarribhu enggal Gusti caketkeun wa in kana haraman mun haram fatohirhu bersihkeun Gusti. Salaki angkatnya ba urang ngadoa ece ngadoa kewajiban di bumi mulih caroge di panyabaan mulih caroge di tempat usaha rep wengi mun teu aya kaperluan anu sanes ece biasa sok kagugahkeun ku budak gugah wengi ece ka jamban tos ti zaman abdas tuluy tahajud keun salaki ece tong digeuingkeun capeun tas papanggul tas pupunak ieu marajeun tahajud kudu riweuh sarerea. Aing buka cokor tahajud aing. Tahajud ge daek ibadah. Ngalangan teu aing rek sahajud. Keun caroge ece maripuheun. Ece we salat Gusti abdi mah ukur ngasuhkeun anak dibere tugas teh bakti ka salaki. Tahajud 2 rakaat lapang saeutikna. Beres tahajud ngadoa. Pek wae ku bahasa Sunda oge teu nanaon. Ya Allah. Tolong ku ece teh salaki teh. Iya Gusti salaki abdi nepi ka ruksak ieu. Baheula mah Gusti pangkasepna kudu lanceuk teh di Batu Lawang mah. Buuk hideung ayeuna jadi bodas. Tak-tak eta Gusti sanes variasi teh dina tak-tak kanjareun. Cokorna manitos beak diobras. Ya Allah, ya pun lanjut lebih karep sakit lain melaan dirina, lain hayang senang anjeuna, tapi melaan abdi pamajikanana jeung pun anak-anakna. Gusti bisi pun lanceuk, melaan abdi jeung anakna teh bisi ti jerumus kana barang nu halal, bakatku hayang setor ka pamajikan, da rumasa abdi makawas angkot. Mun gede penghasilan salaki abdi sok seuri, mun eueuh penghasilan salaki abdi jamotrot. Mungkin hiji waktu pun lanceuk teh bakatku hayang nyaah ka abdi ngarebut hak batur nepi kana barang nu diharamkeun ku Gusti. Hapunten Gusti pun lanceuk. Beres ngadoa. Amin. Cium. Osok aja. Segala tara. Bararade ka surga. Osok atuh.
Iya masalah kira ini tuh sahatnya lain sholat duha ngaton udunan nyeblak 5.000-an nyai uang nyeblak sohah 5 imah yang teh ngurus 3 tahun ewang mah cok wajib hukumna tawar-tawar salakina mah rek jangkung rek penek rek bisa usaha rek museuh wae rek hayu wae gaplek ngaran pamajikan hukumna wajib jangan kanu jadi salaki sepanjang tidak bertolak belakang jeung aturan Allah paduli teuing salakina urusan ayo gaduh caroge betah di bumi kece resep gaduh salaki jujur halo resep gaduh caroge jujur hayang gaduh caroge gede bohong mining kene gaduh caroge anu jo tah balik ti dia salaki euceut rek jujur mah jujur akang teh geus beaan geus 2 bulan jeung urang Puspahiang udah susumputan we bapak teh kasiksa jujur we ka maneh teh rek disahkeun Pade di idinan ini nggak bohong we tukang mal bener jujur oke Neng Rismayanti jang Nugraha kalangkungan akad nikah ieu hidup ditambah proyek ku Gusti Allah teh mun kamari mah Neng Rismawanti hormateun teh ukur Kang Dedi sareng Teh Soliha ayeuna mah ditambih ku Kang Dadang sareng Ibu Mega leres Kang Dadang sareng Ibu Mega Neng Inung Bapak teu aya dina Islam mitoha sok tinggal dina hadis mitoha mah istilah orang Sunda ieu mah kot ngareuna rek mana nyai teh ka mitoha balik ke 3 ka ojek ke mitoha teh reka pun bapak di mana nyai wangsul ti pun biang iya mah di mana nyi di mitoha dikontrol bae bungan ngomong wae dan hampir jeger ngawiat bager mitoha teh Ibu Rama teu batal abdas haram ditikah bisi jang naon jang Nugraha maot tek dikawin ku Kang Dadang teu meunang abdas teu batal dikawin teu meunang mangka hukum hormat jeung dosana sarua jeung indung Bapak hormat ka mitoha diganyar jiga hormat ka indung Bapak doraka ti mitoha sarua jeung doraka ti Ibu Rama halo aya nu sok telengas ka mitoha mun datang indung nama mun datang indung manehna nama ngenong martabak telur sate mie ayam datang mitohana bangkerok kebagian pamulang sambung dadana bikeun ka indungna pingpingna bikeun ka indungna kami toha beuheum sarua begernya doraka ti mertua sami sareng ti Ibu Rama ayo lamunan luar biasa nu ngalahirkeun nu ngagedekeun nu mapatan asawang deui manusia
paroho kana jasa pasti doraka pasti cilaka kana neraka atuh kamana harima kana unggal waktu dikamelan nyana cahaya tungtungna disusuan diuapan diinuman diombehan ma bapa hampuran segala dosa ridho Allah Ta'ala Maha ridho pasti doraka pasti cilaka kana neraka atuh kamana unggal waktu dikamelan nyaahna cahaya kendakna disusuan dihuapan lamun diri dikekepan ma bapa hampuran segala dosa ridho Allah Ta'ala Maha ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.